Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Judulna urang kudu bersih hate deuk narima pelajaran nu moal kahontal ku akal, nu moal kaberi ku pangarti, nyaeta pelajaran Isra jeung Mi'raj. Diukur make ojek 2 bulan cek Nabi sapoe sapeuting, tah akal kudu leungit tarimana ku hate. Dari akal-akalan lieur jadi tidak sodako ge ngadon beak duit. Cek akal apan cek hate mah lain, apan dunya teh lain nu urang tapi nu Allah, maka diinfakkeun ku urang di jalan Allah, nyengcelengan di alam akhirat. Jadi lamun bapak barang bere ka batur lain bapak mere, sabenerna mah bapak keur nyokot. Jejing. Mun ibu barang bere ka batur lain ibu mere, sabenerna mah ibu teh keur nyokot. Nyokot naon? Nyokot kahadean di akhirat ku cara mere ka batur. Jadi jelema anu bager, jelema nu sok mere ka batur, lain bager lain mere keur nyokot. Hese kayakinan ngabangun kayakinan gitu teh Bu. Mere teh lain mere, nyokot. Nyokot awa. Nyokot kahadean.